Jangan lupa di like, di komen, di subscribe karunya atuh nu kamera ya karunya tah YouTuber nah. Cara aya nyubrek atuh udah gratis ya tuh nyubrek teh. Atuh mahal gratisnya subrek komen, share perjalanan Umi di channel Aak Muhibah channel itu namanya Aak Muhibah channel. Silahkan mangga di like, di komen, di subscribe, di share. Bukan channelnya Aak Muhibah Kru. Mangga ibu sok ngatur subrek ya, subscribe, nah gratis ieu like. Cek cobi kan ditutup ehwan, cek tong di ehwan, cek tribul angkat salib, cek dua kana laya tukang salon teh singka surga ulah kagok jeung salon Nunda laut na karamba para bayam na cecempeh nu dariung cukup loba hanjakal nu ngajawab salam na tetamat kabeh. Alap jati sisi loweng diceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap? Bade kompak? Arah ya? Ibu? Ayah? Yang paling dia ayah sanes pela abdi 2 kali geus maca salam anu ngajawab teh ieu we nu tarik teh hari ieu nu dikarope hari rum teh gitu nya sanes hari ningali akang abdi mah jiga nu gagal fokus akang mah jiga nu kakarek ningali nu geulis gitu punten abdi mah bade ngabandingkeun sora we sora akang sora nu di kopi aja nu ditiung ibu bapak aduh disebut ya teh nu hirup da hese nyora disebut ceng-celengan da oyang sakerakan jeung abdi makan tong asa-asa mun rek nyora tong asa-asa sok kaluarkeun sora ulah ditahan atuh mun rek maot sekali atuh kakak urang rajeun nyora kalah sora jin keung kang sok sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teka paksa. Ya panitia mere cai teh mani 2 bari eueuh rupaan. Wakilin sing pugu atuh ieu teh saha nu rek ditamaan teh ngaranna saha. Jiga nu anu geuring wae. Teh keur mah panggung teh sempit hareureum jeung riweuh kujukut. Abdi teh asal di kanan emek itu. Jawer topi nah kana panggung. Aduh nuhun ya panitia kursi teh asa kieu ieu teh nya. Dibawa ka tukang ngelowo. Gitu dicana kieu nyeri. Ya teh panitia ya teh ngaranna kursi serba salah begitu. Alhamdulillah hapunten rada telat ya teh keder atuh bieu teh di alun-alun teh puter deui. Mata koyahna teh panitia jemput. Ieu tos 9:30 langkung ibu siapna dugikeun ka jam sabaraha ieu? Eta bapak tepikeun ka subuh emang siap tepikeun ka subuh?
Tuh si bapak orang dia mah maneridoan siapin di bawah ngaji tepikeun ka subuh. Berarti bapak-bapak orang dia mah KBG ahli ngawadul lah. Alhamdulillahilladzi arsala 'abdahu liyuhdiyana minadh dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyar. Kita sare. Cici. Esa imam ieu najok ngaleti kok tak ibadah. Asok perhatian tepung. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Mual saeur bubuka mual saeur muntada an abdi bade ningali heula kana ieu spanduk nu didamel ku panitia. Acan apal lemur naon ieu teh Kang? Tah, cicing kahalangan kubujur tah. RW 3 RW 2 Kelurahan Pasir Karembi Subang. Ieu foto abdi ngareneng jeung saha. Iya atuh panitia atuh abdi teh beuti renengkeun jeung aki-aki. Tanggung jawab. Punten panitia salaras ada abdi foto bunga ieu atuh da aya fotoan kieu teh sabab tahun hareup peringatan Maulid Nabi urang dieu teh moal ngonang deui abdi berarti foto ieu teh geus teu laku deui geus teu buda deui kadang kala mah sami ka hareup ieu teh dipake moe pare. Alhamdulillah Ibu atur nuhun rasa syukur urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kanggo para panitia penyelenggara ieu acara peringatan kelahiran junjungan Nabi yang sangat mulia. Bantuan atuh Nabi yang sangat mulia. Nabi yang sangat Nabi anu sangat luar. Maka ieu acara direncanakeun ti awalna sukses dugikeun kana waktuna dina wengi ayeuna. Luar biasa untuk semua para panitia. Tepuk tangan buat panitia. Kunaon geuning bapak teh keprok jiga nu kesel ka panitia. Ari mah saya mah keur wudu dia. Kesel keprokna. Mudah-mudahan sadayana jalmi anu hadir dina waktos ayeuna nu jumlahna langkung ti 2 sanajan beda-beda kabisajen kaboga. Di antara nu hadirna ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka, rakyat, aparat desa. Di hadiranku jajaka jeung wanoja di Oyoban ku duda jeung rana aya duda nu beh mana maksud aya kajaba bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah taala ku jalan ibadah nu samampuna. Muga-muga sadayana urang nu hadir dina waktu ayeuna payus munggu Allah taala di dunia urang jadi jalma anu bagja bari tarakwa. Muga-muga sadayana di akhirat sinjara di ahli surga. Kurang kompak amina. Tadi lain ayeuna peringatan kelahiran Kangjeng Nabi nu diparingati ku sadayana kadang wargi utamina kurang kampung Pasir Karembi
bahkan nu hadirna seurna jalmi rupi-rupi jumlahna langkung ti hiji di antawis pamegat sinareng istri kaum buruh pegawai negeri pedagang jeung patani ngahaturkeun nuhun ka panitia acara ieu peringatan Maulid Nabi sok sanajan kaharep teu mere cai kopi mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi payus mungguh Gusti teu aki-aki teu nini pamuda jeung pamudi utami para ulama sareng para kiai di dunia orang jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat sing jadi ahli sawargi ya robbal sholawat salam kawilujengan mudah-mudahan sapaposna dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paosan Al-Qur'an sinareng sholawatan nu dibiskalan dituturkeun hempak merbayak sak babarengan harapan sareng kautamian tina eta taosan Al-Qur'an jadi pedoman keur urang sebagai insan utamina tina taosan sholawatan pamudak-mudan sing janten hiji kaberkahan di dunia urang pinangi jeung kabagjaan urang pasir karendi mudah-mudahan ku baca sholawatan jagat yaumul qiyamah ku Kangjeng Nabi sasarengan disafaatan ya rabbal Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ayat ini teh grup ieu na manang teh urang tepakannya abi sholawatan. Geuning kalah tarurun. Bu aya ibu aya bu aya master of ceremony kahartos henteu ayeuna ngahulang eta teh aki-aki nini sok nyebutna protokol para ulama para ajengan para kiai anu kusim kuring dipihormat terutami anu ngadegergan dina ieu wengi pakuna alam dunia pakuna pasir karembi adalah para kiai para ulama nu diperyogikan peran utama di alam dunia eueuh deui iwati perannya para ajengan para ulama sabab orang dituntut ku Allah kudu ibadah ka mantena ibadah orang ku disarengan jeung ilmuna saha anu masihan ilmu agama ka urang sadaya adalah para ajengan para ulama makana doakeun para ulama nu aya di pasir kareumbi sing sarehat paranjang umurna amin sing kompak atuh ngadoakeun ka kiai teh sing leres amin amin sakali deui para ajengan para ulama para kiai nu aya di pasir kareumbi sing sarehat paranjang yuswana amin abdi mah keung lamun di pasir kareumbi aya para kiai para nabi tos teu aya nu diwariskeun ku Kangjeng Nabi adalah para ulama para kiai makana doakeun sing sarehat paranjang yuswana daripada kiai ngantunkeun ti payun mah wios Pak RT we heula aya Pak RT nu mana Pak RT sok ka dieu Pak RT ka payun Pak RT sabab Pak RT teh jalmi ari ngajalmi mah ngajina kudu kaciri jadi Pak RT teh kudu menampakkan diri dan utara kaciri dina ngaji majuri berarti lamun Pak RT ngajina teu kaciri berarti RT teh numput astagfirullahaladzim teu arelin ya Pak RT nu dihareup nyebut juri kawan Pak RT ringkus awas nya nyebut juri RT tong dibere BLT pupuh heula meureun payung masyarakat manawi aya bapak kepala desa aya teh aya aduh eta anu disareun mani kasep atuh manya geulis ceuh atur nuhun manawi teh melong wae teh sanes kepala desa kita tadi teu abdi ngalieukeun seuri wae jadi penasaran timbul pertanyaan ada apa sebenarnya di hati kepala desa urang doakeun di abdi mah kepala desa teh disebatna kuwu duka di Subang mah oh lurah mudah-mudahan palurah engke masing jadi camat terus jadi camat sing jadi bupati terus jadi bupati sing jadi gubernur terus jadi gubernur sing jadi presiden Pak Camat presiden abi wakilna pokoknya mah urang janji Pak Camat Pak Lurah lamun urang jadi presiden ke RT di Pasir Kareumbi urang diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan aduh nuhun kang nuhunnya aduh
abdi teh ieu teh tunu mah tunu nganda alhamdulillah tos aya kopi acan dileut ge tos ilang tunu nanti ieu panyawa teh duka kumaha teh Pak Lurah abdi teh kirang tanagi leuleus we tur teh ta biasana damangna teh ku Pokari Sweat gitu punten aja cicing aja matong riwo atuh kan aya panitia ieu da abdi mah sanes nyuhunkeun ngawartosan eta Bapak Lurah mudah-mudahan sarehat salah sadayana pemimpin di Pasir Karumbi desa naon ieu teh Desa Pasir Karumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Negara Kesatuan Republik Ari di dia di Pasir Karumbi naon taruangna beas sangu sanes beas ngan peda eta sangu nu dituang ku ibu asalna tadina tina piring ojo aya tina beas tina piring osok kecetar uang dina piring teu kenging pupucu awas tuang teh tong dina piring na kursi tuang na samak na karpet lamun ece tuang dina piring rek sae eta bujur meni badag nyencel na piring Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW nu ranca gesok daek nyontohan gawe utami kaleresan di dia kasepuhan Bapak Kapolsek, Bapak Binsa, Kadan Ramil, pokoknya malah sadayana nu hadir para aparatur pemerintah ulama sareng umaro ternyata di Pasir Karumbi bersatu alhamdulillah mudah-mudahan Pasir Karumbi sing janten daerah anu baldatun thayyibatun warobun ghafur amin semakin subur semakin makmur semakin jaya amin ya robbal amin ya teh ibu calik tos jam sabada jam 11 masih keneh ridho di dieu ikhlas aya nu muruhan teu aya dipaksa henteu aya nu maksa sadayana ge ieu teh ibu jeung bapak yakin ka dieu teh cicing di dieu maksa betul dalam mun teu maksakeun mah yakin jujur ece biasana ge ece teh sok ningali sinetron Ikatan Cinta ayeuna mah ku ece dikantunkeun akang gaduh bojo ayeuna nuju hamil 8 bulan reuneus 8 bulan kolot keuden ditinggalkeun ieu teh maksakeun ngan kade ku akang masalah maksakeun tong dianggap masalah nu teu sabaraha justru mun teu maksakeun justru lamun teu ikhlas ieu dua modal anu utama secara dohiriyahna adalah maksakeun secara batiniahna ku ikhlas modal maksakeun jeung ikhlas ieu untuk menempuh jalan pi surga hoyong ibu ka surga bapak hoyong ka surga apal jalanan teu sok kurang wartosan sarengan ku ibu jeung ku bapak nih betahkeun ka mana mah ece jalan lain itu masyarakat Palura teh meni sok tahu ka mana mah ece jalan cicing tong tepakan riweuh teh lah cantik kita kamana mah ece jalan ka Jogja ka dieu mah akang ka Paliwetan kamana mah Bu RT jalan ka ka dieu mah alak bapak kapan situ cenah nyorak heula teh akan mangakulung wae atuh tah kapan balikan deui sing kompak ka mana mah ece jalan ka dieu mah akang ka Palih ka mana mah ibi jalan ka surga ka dieu mah ala ece ka pangaosan kurang kompak tungtungna ka pangaosan tuluk tuk ketuk tuk aduh kana edan mah teu dititah ge nyambung dari ece piwarang saha eta nyebut jereng
Aduh eta nu di tengah mah dibedas jeung bohong-bohong sagala. Punten abdi mah teu piwarang. Abdi mah teu nita. Kade ke bisi pelanggaran cek palurah ge ieu mah ngalangar teh pugu LPJ mah. Ari ece eta disaha kusaha di orang nyebut cereng. Oh yang ngalira, oh akan berarti aja mah merenti bumi teh tos aya tujuan datang ka dieu wayah direk nyebut cereng. Untung we atuh ku abdi dituluk-tukeun. Mun teu dituluk-tukeun ece moal bekas nyebut cereng. Bu, ieu teh urang ka dieu teh bade naon cenah ece teh? Mapai jalan. Sok kompak-kompak, mapai jalan. Ngajugjug. Lain kadinya. Geus umiti deui. Pararede bari salah. Mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan. Teu karasa capek sabab make kendaraan. Ih, kasih aja mah di tukang teh wur-wur bari teh macalengkeun 1000 acan atuh. Nu di pamrih karidoan tidak anu maha heman rejem pangampura dosa nu karasa teu karasa. Palebak dia kurang pasir karem di ibu nu hadir di dia garadu dosa teu. Tos ditobatan teu acan. Ditobatan mah sok ngan nyeun deui nyeun. Jadi dosa teh aya deui aya. Ngan insyaallah ibu jeung bapa nu angkat kana pangajian ayeuna tadi ibu sareng akang nuju di bumi keneh sateu acan sampean dilengkahkeun sateu acan panangan dikepatkeun memeh angkat kana pangajian maka Allah tos ngahampura kana dosa. Alhamdulillah lengkah kana ngaji mah jadi ibadah lempangna jadi ibadah kompak keupatna jadi ibadah biukna oge jadi ibadah nundutan cek saha cek sami sini tengor putih pucuk lah nundutan jadi ibadah bora-bora nunutan nu beunta ge can karuhan aja lamun ece ngareken ngadalilan nunutan jadi ibadah atuh ngareunah nu keur sare beuki talibra da beuki jadi ibadah ngan palebah dia ecek mudah-mudahan sing janten panglipur kalbu panglubar dosa nu angkat ka di ayeuna syariatna panitia nu ngumpulkeun hakikatna Allah Subhanahu wa taala ku dihampura dosa ngalangkungan ieu acara mudah-mudahan urang sadayana urang pasir karembi sing dikumpulkeun ku Allah sing nugikeun ka surga amin ya robbal amin. Bu sok aya di dia pangaosan rutinan jamaahna sok ieu tara sok ompak seueur ieu sok aya di dieu pangaosan ayeuna lamun dina bulan Rajaban aya mun dina bulan Muharram sok aya di Pasir Karembi Muharraman sholawatan aya marhabaan mun malam Jumat sok yasinan tahlilan di Pasir Karembi mun aya nu maraot sok tarahlil atau bisa nu maraot geracek abdi ari ngajawab teh tong padu calangat. Nah, berarti palurah di dieu mah aliran sesat. Nya maraot tarahlil. Aya nu hirup arudud. Ngan abdi mah duka aya geuning palurah meni aneh ningali bapak-bapak sareng ibu-ibu duka pedah dina muludan da geuningan dina tampilan raksukan ibu angkat kana muludan jeung bapak meni beda dina angkat kana pangaosan rutinan biasana abah kana rutinan mah angguan teh sok nganggo sarung kari-kari kana muludan da bade ningali abdi mu bali goti pangandaran eta si abah meni make calana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia. Ibu-ibu di Pasir Karembi mah gara raul angkat karena pangaosan rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah kana muludan da bade ningali hadro jeung genyering eta ningkah meuni make calana legging teu ngingetkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak sok karek tambahan mah eta tepakan sok alokan dikoet ku anak kucing eta nini mak
Acan di mana iya? Oh, di pesantren. Atos nih kata Acan. Kalian kaciri wajah jomblo aja dah. Rasa tapi marah gerang lamun di lembur aya pesantren. Ieu teh pesantrenna di Pasir Kareung dia. Mun makana taleujeu kudu bangga aya pesantren, aya santri, ibu gaduh budak di pesantren kudu atoh regreg sabab anu bade nganterkeun kabagjaan di akhirat ka indung jeung bapa adalah anak anu kudu anak budak hoyong soleh kudu di pesantren. Ibu gaduh pamuda, gaduh ayeuna pameget santri di pesantren murang kalina hebat. Gaduh atuh putra di pesantren tikahkeun ka santri, tadaya ge jomblo sok daftarkeun. Taroskeun ka Pak Kiai oce gaduh minantu santri mah barokah. Pun biang gaduh kurang kalihna 3 putra teh ece pun biang teh janten abdi teh 3 bersaudara Beben Cecep. Jadi trio ABC. Sadayana minantuna santri barokah gaduh minantu santri mah palalin tertera aya nu teu hese ku santri mah mitoha koret dirukiah ku santri. Gampang lah. Pamajikan cerewet. Aulah. Awas Kang, pamajikan cerewet tidak usah dirukiah. Mua cager nage dirupiah. Betul. Aduh, ibu bapak jamaah sadena hadirin rahimakumullah. Yuk dina ieu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tos teu aya, Nabi Muhammad tos ngantunkeun alam dunia. Nu diwariskan ku Kangjeng Nabi, nu dititipkan ku Kangjeng Nabi, nu diamanatkan ku Kangjeng Nabi ayat 3 rupi. Nabi Muhammad sateuacan ngantunkeun sambil meneteskan air mata nitipkeun ke sahabatna kasidina Ali hiji as-shalah nitip sol. Ieu nu haladir ibu tita tadi geus sarolat encan bisa atos. Kenapa saya bertanya seperti itu? Punten Bu, masalah ayeuna salat penyakit di alam dunia nu paling merajalela lain penyakit TBC, lain penyakit ginjal, tapi penyakit tepurun salat. Sok aya nu tepurun karena salat. Jujur cek panghoreamna pang tepurunna salat naon? Isya. Bener, jeung salat ditambah salat lo. Tambah deui salat jeung salat mag. Geus lunas. Terus si oce TKB lain kabeh eca. Dan salat teh loba rupana duha, tahajud, sunat-sunatna seueur. Cacak nu 5 nu parduna geus hoream ngalakonan komo nu sejenna. Da geuning tingali ayeuna makang duka kunaon palurah kuatna sinyal tina HP jeung sinyal tinu adan di masjid hese kuat keneh tina HP. Betul. Sok ayeuna akang nu arangkat ka sawah ti imah isuk-isuk init make duduk ku ibu tut huntu koneng suku jebrag tongong hidung aya di dieu jalmi nu huntuna koneng aya cik punten Bu jawab lamun jelema huntuna koneng jorok henteu teu jorok eta teh ajaib nya ajaib dah huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng aja. Jadi lamun jelema huntuna koneng berarti gugusin lagi laja. Carehanna cikur letahna jahe. Sok gerada ayeuna mah galana atuh aki-aki zaman now ayeuna mah ini zaman kiwari mah boro-boro budak barogeun HP kolotoge betul. Nyarian grup ayeuna mah pakuwu palurah. Grup Roni rombongan nih. Rete gimana sih teh rete poe ganeng we. Aya deui Roki grup aki rombongan aki-aki. Cek kirining di sawah akang keur macul. HP dituna dina paneer saung. Digantungkeun dina baju rebig bari da pakuna teh geus pinuh ku tai hiangan. Kecruk si akang macul leung lamun sawahna teh nu sorangan da imah nu batur. Buburuh bari dianyuk buruhna ge. Dipasihan sangu teh geus bear, sayurna teh sayur anggeun eta teh lodeh bonteng anu aya tempean teh buruh dianyuk eta aya nu deuring tina HP bari kotakan anu batur da sieun teuing eta aya ceuk penting panggilan tak terjawab belaan pacul dibalangkeun pabinian diacak-acak leungeun kotor diusapkeun kana baju rebigna datang ka saung panggilan tak terjawab HP kaburu pareuman teh langsung ditelepon kembali tina HP
Tapi lamun akang keur macul aya nu deuring di masjid, hayalah sholat. Kumapokna lain pacul dialungkeun tuluy balik init mandi, tuluy berjamaah ke masjid, kumapokna teu karasa. Geus adan loh. Aya nu kitu aya? Aya. Tapi saur palurah mah cenah alhamdulillah cenah Bu Haji di Pasir Kareumi mah kompak, masjid-masjid teh pararino disiplin berjamaah. Nah alhamdulillah kabuktian di Pasir Kareumi mah dur lohor beduges di masjid. Oh. Bener. Dur asar kokol geus ditajuk. Jadi nu panggeulana ka surgana teh bedug jeung kokol. Aduh cek bedug teh ka mana RT. Cek RW si orang RT cek RW teh keur arudun. Aduh Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oh makana euceun nu adan teh geuningan geus ku hayya ala sholah meuni frustasi stres kamarana ieu geuning teu aya tuluy si abah nu tas adan teh ngahariring ngalagu nyanyi di jero masjid bari sorangan eueuh nu nguruhan eling heula eueuh mah cicing eta tuan heula eling sok aya nu kitu aya eta teh ngajak naon arel supaya daraek berjamaah. Ari akang mah tuluy jempet ari hirup hayang barokah, rumah tangga hayang sakinah, mawadah, warohmah, budak hayang saroleh, sarolihah, maot hayang husnul khotimah, hayang kukang jeung Nabi dibere syafaat yaumul qiyamah. Ari kana berjamaah cadu idit. Dakang kunci ayeuna rumah tangga bahagia, kunci hirup barokah mah salat awal waktu berjamaah di masjid. Gaduh ibu salaki. Sok jurungkeun mau penghirup sinadaikeun ka mana? Boro-boro nu hirup cek kudu ka masjid anu maot oge anger akhirna teh sok dibawa ka makam. Astagfirullah. Piraku nu bae digolep ka di masjid. Sing tuntas atuh urus jenazah teh. Boro-boro salaki ece di masjid imam ge moal daekeun imaman berjamaah. Lamun di tengah masjid di teunan layon. Bu, ibu sok nabongan cek ibu cenah tadi panghorianna salat isya ayeuna urang ngajak salat lohor yuk ku bahasa eling-eling umat urang diiringi ku tempakan terbangan eling salat lohor urang keur di dunya kanggo pibekeleun jaga di akhirat. Tah nu kitu bieu dibacakeun ku ibu eta teh hariri ngajakan eling ngajak teu eling. Ngajak teu eling piraku wayah kieu ngajak salat lohor. Adi mah aslina palurah ngiringan abdi mah cicing wereh. Ono si eta sila ngacaprak eling-eling. Celengkong we ngajak salat lohor. Ka subuh ge lila kene. Bu. Ibu. Alitan deui ehonotan. Aduh, ece teh paloba dieu ka ade kantong sararombong ka Gusti. Ari ibu dibere kuat ku saha? Akang dibere hirup dibere nyawa kusaha tapi kunaon geuning jalmi geus dibere dunia jeung eusina sagala dunia dibikeun sakamampu urang bisa usaha dihasilkeun ku Allah nu ngahasilkeun anak Allah tapi kunaon jelema sombong ka Allah nu merekna ari angkat ka sawah angkat ka kebon angkat ka pasar bari jauh eta suku dilengkahkeun mampu nah ari ka masjid bari deukeut suku dilengkahkeun ngadak-ngadak lumpuh jeung teu mampu betul salaki ece mangul semen punya lirak kaduga tak tepikeun ka panas ngahaja ayeuna akang balik di sawah mangul suluh sapangulan kaduga are sakarung mampu kunaon ari ka masjid teu kudu barang panggul teu hese aloh mah teu masihan tiket ayeuna akang kudu mayar ka masjid ngan ukur cekalosok lengkahkeun suku kempatkeun leungeun datang ka masjid leungeun angkatkeun nu kenca jeung nu katuhu ucapkeun kalimat takbir Allahu Akbar lohor 4 rakaat asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 kunaon jalma alam di alam dunia ayeuna seueur keneh nu teu kaduga betul Bu
mau trek mau dunia henteu gara-gara tinggal ayeuna ece lokor pedaku ka sawah tadi berang lokor pogong kasar hampa magrib geus tunuh tibra ngabebengkang sare isa ayeuna geus tibra subuh kaberangan dunia sangsara akhirat cilaka naudzubillah kemet makanya sok dielingan ku para ulama jeung ku para kiai da urang hirup di alam dunia sementara satu saat kita akan menghadapi kehidupan yang abadi nu abadi mah lain cicing di alam dunia tapi engke di akhir berarti ngalangkungan gerbang utama pintu utama melewati dengan adanya kematian orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa apa RT apa RW Pak Kapolsek Pak Binsa Bi Odah Bi Tati Bi Putih Pak Kiai astagfirullahaladzim sing sopan atuh Kak Kiai nyebut mati Kak Kiai mah wafat Kak Kiai mah pupus awas tanya nunu nyebut mati Kak Kiai mah nyata bisul sakuriling awak Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik cek Kiai geuningan eling-eling dulur ibadah ulah berang penting ulah disina kaburu koreng maut ngado borosok di poho datangna teu mere ngageretek taya berang taya raja taya di mana ajal teu sumping teu menang tempo anak barade ece maut bapak bade maut palurah bade oh tuh palurah matos umuk bade sok atuh hos ayeuna palurah sok mumpung aya Pak Kapolsek mumpung aya Pak Binsa ayeuna maot di dieu bapak lurah mer aya nu ngagotong kecaan dia mah lamun di samanawar ece nu maot teh ulah waka palurah ulah waka nu ngarora nu pareot we heula komot aya mah nu ngareneng sareng abdi panitia ieu teh sana mina ieu teh hah Pak Ustad Aceng aku sama Pak Ustad mah ulah waka aja Bapak Ustad aja Bapak panitia Gusti sing panjang yuswana sabab ieu teh nu tanggung jawab sepenuhna lamun Ustad Aceng ayeuna ieu selaku panitia maot ayeuna bingung abdi sanurek mayar engke asli nada palurah itunya urang teh hirup di alam dunia madu kada umur manu Gusti Allah sanajan di alim-alim sedangkan ayeuna malaikat Israil tidak bisa dirangsang ku serang malaikat Israil moal bisa disogok ku mobil Alphard urang geus waktuna maot cek palurah teh ulah waka yuh dibere mobil Alphard moal bisa kabeh geunang bakal maut idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun malaikat Israil bakal tepat nyabut nyawa ka urang sadaya dina waktuna seueur ayeuna mah jalmi nu maot ngada teu udur heuh atak luka teh palurah gletuk ayeuna maot dipayun palurah abdi dipengker pas sabalikna abdi paneuri palurah ti heula aya cenah kamari we cenah usum corona seueur nu maot dadakan teh gara-gara covid seueur memek corona oge Ustaz Jepri Al Bukhari maot ngadadak teu udur heula alatan kecelakaan mata urang sing eling kana maot aya deui nu ngalagu geuning artis Haji Darso nu ngalagu mapai jalan satapak tah eta teh maot ngadadak kunaon maot ngadadak Haji Darso capeueun mapai jalan satapak wae dicarekan teh ditato mapai jalan satapak kalah naik karena tanyakan burang-rang rek mana ceng teh Darso rek nyusul ka bogoh jauh cenah ata nepi ieu da nyusul ka bogoh jauh lagi kaburu capeun akhirna Haji Darso ngagoler dina amparan sajadah intina umur mah kagungan Gusti Ibu Bu ece aya di dieu nu hirup salilana kayak ketangga semaut ece urang dia nunggu semaraut ti payun maut nanya nyanak harta henteu nyanak banda henteu nyanak ayeuna intan emas permata henteu awas ulah sombong ku harta boga imah gedong sombong boga imah jantung adigung boga imah luhur kumu luhur sup urang geus maut diasupkeun ka jero kubur sorangan ibu poek henteu tuh geuning apaleun geus ngalaman di kubur Ustaz berarti ya teh
urang dia mah ieu awewe na ririwa wungkul. Atuh namanya kompak poek cenah palurah. Hampura palurah sing ridho ngurus ayeuna masyarakat ririwa wungkul. Wilu jeung wengi ka ririwa sok engke ece urang balik deui ka alam masing-masing. Jung anu tadi nanti makam ke astana deui ada urang mah palurahnya ki lemur urang balik di ka lemur. Awas tong sararombong ece ieu urang abdikeun diri ka Gusti contoh mulya na akhlak Kangjengna bisa didalhaya Kangjeng Nabi mah seueur ka era prak ibadah prak ayeuna salat prak ayeuna ngabdi ka Gusti tara wantun nyuhunkeun ka Gusti ari teu jeung ibadahna urang mah beda haye we barang penta ka Allah ari ibadah sok diengkeeng. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah berang peting ulah weleh bisina kaburu pae sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah taya berang taya raja taya kuring dimana aja to sumping menang tempoan tong gancang teuing capek aku langsung budak sok sareng ya sholawat semangat ame kayak syafaat sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin horeng maut ngadodoho borosok di poho datang na temerenya oh ngageretek taya tempo sholatullah so tong hese mau sholawat salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Awas bapak-bapak ulah lali ibadah siang jeung wengi tong kalah udud jeung ngopi ngagosokan batu ali nah barokah batu ali ulah tinggal sholat lali karena ibadah ka Gusti gara-gara boga batu da ieu mah seureut lakuna jalmi jadi kufur jadi musyrik jadi kafir ka dituna gara-gara tinggal sholat ku pedah ngagosokan batu ali anu merek batu sapir tinggal lohor ngagosok batu tinggal asar ngagosok batu tinggal maghrib ngeuman batu tinggal isya ngahampelas tinggal subuh ngekepan batu tebu buruh daboga batu hirup riweuh karena batu eueuh sangu ngadahar Allahul kafi qasadnal kafi wazadnal kafi likulit tapanal kafi wa ni'mal kafi Wasallim barik sekade ece sholat berjamaah di mas mumpung salaki jarang-jarang mumpung akang sarehat ulah sarombong ka Allah yuk mending keneh berjamaah ka masjid da boro-boro keur cager kudu ka masjid sanajan salaki ece gering jurungkeun sing daekeun ini ta ka dokter gering begitu daek ece ngagogotong salaki ka masjid areror agak semua bener lah palura ya pada loading jika nama LCD na geus beunang itu dah semua bener dicas ge ngelun nu kieu mah mapai jalan balik tandai ngajugjug ka hiji
masjid ijem kapan rek salat. Geus mulai kocelak deui. Mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji. Teu karasa capek sabab aya pamaksudan bade naon salat berjamaah. Hujan angin dara-dara gelap usum hujan ayeuna nya cenah. Awas akang tong jadi hahalang urang hayang salat awal waktu berjamaah bari menang pahala ti Allah 27 derajat tong cari cing di imah menik ini berjamaah. Hujan angin dara-dara gelap ukur payung nu ngiungan najan poek bari leueur teu paduli kajeun teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju naon rek ngalakon kewajibanmu teu meunang ditinggalkeun naon salat lain pasien salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 27 derajatna ganjaran tinu kawasa. Ada boro-boro masyarakat nalurah na kitu eling wur-wur bari teu ngalungkeun 1000 acan. Ulah diakhirkeun naon ulah diakhirkeun teh ulah ditinggalkeun naon sabab tinggal kewajiban menangna lain ganjaran sawarga teu tineukanan neraka nu karandapan naudzubillah min. Makanya kade bapak ulah kahalang ayeuna sok yakin bapak lamun urang geus aya maksud jeung tujuan lamun urang geus kayang gaduh kahoyong gaduh pamaksudan moal kahalang ayeuna ku gogoda jeung cocoba yuk akang leueur cek pamajikan teh cicing patong ka masjid leueur kumaha cek akang nemau buka itu hujan pak rek mau payung poek aya baterai berarti akan mau bisa kahalang yuk akang sanajan ayeuna leueur kantun nyanak euk lamun poek makal baterai lamun hujan make maksakeun angkat ka kompak maksakeun angkat ka sae henteu ibu lamun salat ibu hujan di payung ka masjid teu sae tuna we di luar payung mah tuna so lamun cek aja sae ayeuna mah urang cobian we enjing ku palurah sina nyeng cele di tengah masjidnya lirah. Bu ibu oh makana akang kadieu sing ari kelas cek kadieu sing ayeuna rarido urang rek ngaji amih menang pangaji ti Gusti urang pada ngaos amih menang pangaos ti Gusti Allah ari pangaji jeung pangaos teh harga urang hayang dihargaan ku Allah sing darek ini kana pangaji amih menang ilmu jan nyampurnakeun ibadah da abdi ge kadieu sami ikhlas ridho tunuh nama tunuh palurah. Tadi siang acara di Sumedang ayeuna ka dieu ti dieu bade langsung ka ditu ka daerah Majalengka wios teu naroskeun oge. Ieu geuninganannya ari jadi wanita panggilan malam teh. Ceramah saya coba jablay cenah. Jablay mah jerkut 15.000 totojerna jukut jablay. Abi mah ceramah. Kadieu segera berang peuting. Alhamdulillah. Kuduna mah ada jadwal ayeuna teh di Karawang, palurah abdi teh. Nah atuh teh ka Karawang eueuh nu ngonang juga. Kubu we anu mah ku Pak Ustad abdi teh ku panitia di Onang ngecek hadieu. Alhamdulillah ari di Onang mah tepang sareng urang pasir Karembi. Insyaallah abdi maksud ka dieu silaturahmi sabab hoyong teuing kaberkahan tina silaturahmi cek Kangjeng Nabi baru ka silaturahmi bakal panjang umur loba dulur ijem duit astagfirullahaladzim loba dulur lain duit da abdi mah ka dieu teu niat rek neangan duit da teu leungit duit da abdi mah ku panitia teu dibere duit oge asal balik meunang amal geus mimiti waninit nah kamu balik ya ari aca maot rek mau amplop kapan geus dibeca amplop di tadi nu boga mobil ge teu sing maot mah bawa mobil aya ge nu maot katabrak mobil nu lega sawah maot mah teu memola sawah anger maot mah nu dicanak ku urang eueuh deui iwati amal urang lain amal soleh ijem dan nu maot tau ge urang jadi nu dicanakna ge amal
lamun ece maot mau amal soleh engke soleh maot rek nyanak nusaha da soleh oge hayang babawaan ece teh watir soleh corik atuh cek malaikat teh kunaon soleh ka corik tuh aya amal kemana ku lurah nu dicanak mah amal awas akang tong sararompong ece ulah beda ayeuna teh beda tiung meuli teu akur jeung dulur akang ulah beda kopiah rupana meuli teu pikeun kapasea keur be tampilan beda manu penting akidah we sing sarua la ilaha Muhammadur Rasul da Allah mah teu ningali kana tampilan Allah mah teu ningali kana geulis Allah mah teu ningali kana kasep Allah mah ningali kana hate jeung kana amal perbuatan ya Rasulullah salamun ya Rabbi Asya oji sanes gelisna sanes kasepna ajena manusa mungguhing Allahna nanging manana budi pekertina rengkak polakna nasadi dintena tumpah teh bahe ari bahe teh tumpah ari tumpah teh bahe mereket jahe jalma nu kore teh kudu ditek mun arek mere sok diengke jalma nu kore teh kudu ditek aya di dia nu beunghar koret jawab aya di dia nu beunghar koret aya di dia nugas ka Mekah unggal poe ka Mekah unggal bulan ka Mekah umrohna teu kaliwat tapi koret wae aya nah ieu nu ngajawab aya teh nu ngadongdolekan harta batur coba teu mikir udah ari ka batur mah aya ari pribadina sorangan teu diragap cuma boro-boro di pentang udunan jang nyeun masjid jang kana muludan ge meuli mung mere eta ge sarwakor rek dibawa eta gelang nu dipake ku eta kang kalung nu diange ku ibi rek dicarak maot moal tapi ning arapal sok atuh geraja rual ayeuna teh isuk mah geus tong dipapake aslina palura abdi mah teu pikeun ka ayeuna ge teu gaduhan tuh kencak atuh ge abdi mah teu polos aya ge ieu gelang koka murah ge teh 10 real di Mekah ngan lamun dipeser ku palurah mau dibikeun 20 juta da ongkosna ge 30 juta abdi mah matak tadi masalah ki mah cenah mah teh bade ngakosna ka pasir kareumbi naon kitu meuni kata talepek meureun cenah dibere meureun cenah 10 juta mah beuting leuwih cing teh lah naon cai teh ate bet ka mama menikat meuni ngaintegrasi kudu rek naon kitu cenah beulikeun kana geulang ulah mau kewe kokak emas ngajiga batur migining lah teu hayang cing teu mikir teh salaki mah ku urang teh keur nyeun pasantren teu tamat-tamat Bu Haji kali itu aja rapi Bu Haji dan taya biayana hewe ngantosan ti pasir kareumi tileren-leren tidak palurah 2 tahun hayu we ngabangun eta pun pian teh jeung pun bapak teh sok cenah terus pabeli tanah eta ngalegaan pasantren ngalegaan jang lokasi santri teh beuki tamah ari ngajukeun proposal teu meunangeun pun bapak mah haram sok we tan cenah ceramah ladang pidato cenah beulikeun kana semen kana batu kana keusik aduh abdi teh matak salaki kita meuli geulang ge teu hayang lah ari dipake meuli pesemen mah jeung pasantren disodakokeun jeung agama mah kapenak urang isukan di akhirat semakin banyak dikorbankan kan agama Siti Khadijah oge abdi teh nurutan Siti Khadijah teh kese geuningan ku Allah matos di nas ibu Siti Khadijah mah pangpayuna istri anu lebet ka surga kunaon Siti Khadijah pangpayuna lebet ka surga semua harta anu dikorbankan ku Siti Khadijah ibu seep sakitu beungharna dianggo berkorban demi agama ulahnya ahman aku sumalu min sodakotin bali jajira harta nu sodakokeun mah moal ngirangan ditambah tong waka amin amal heula amin ari kongkorong ngapal keneh mata teh diga amna keul ka salaki cenah beulikeun kana gelang teh hayang lah moal mani keneh dipake namatkeun nyieun pasantren abdi masuk nyemut 2 kali ceramah teh lain hese palurah abdi teh dipayunan teh palurah segala yeuh kepala KUA, MU desa, TI dipayunan ku abdi nu kumaha jalmi aya kudu mikir otak teh lain enteng ceramah teh kaluar teh anu ageung nu alit ari salaki kukuh menang usaha abdi teh kudu dipake meuli geulang teu hayang abdi masuk sieun pondok umur sok lah
mikir merenam teh karek 2 poe gelang dibeli urang he karek 2 poe make gelang geletuk abdi maot salaki nu emprak atoheun mir cenah pamajikan maot gelangna ditinggalkeun aduh urang boga gelang weuh luak liuk samimu abdi maot salaki kawin deui mas kawinna teh gelang urang hayang leueur lamun teu wau awewe na kumaha lamun baladu dina grup WA beki parah mata ulah sokeran sodako dikalikeun ku ilmu Allah ece boga duit 10.000 dikaluarkeun 2.000 gantina lain ayeuna teu aya jadi 7.000 deui jadi 8.000 deui nu 2.000 dilipetkeun 20 jadi nyesana 28.000 urang hayang bogal itu lauk ayeuna keur mancing hayang menang lauk alus nu gede nu badag ece teu pana kudu hade kudu nu mahal berarti lamun ibu hoyong dipasihan rezeki ku Allah leuwih gede sing leuwih ageng sodakohna mere ulah karor nu koretna kudu ditek sok geus aya nu gigireun tak korek we teke teh Bu salat dititipkeun ku Kanjeng Nabi 2 kudu dititipkeun ku Kanjeng Nabi umat yang ecel di darieu sadayana teh nu hadir nu tim parentul kieu teh ku Kanjeng Nabi teh dipika melangsok sieun urang pasir kareumbi teh cilaka teu salamet dunia akhir Bu Nabi Muhammad cinta ka urang ka umatna ari ibu cinta teu ka Nabi Muhammad sing kompak ibu cinta teu ka Nabi Muhammad cinta ari ibu cinta teu ka palurah aduh aya ku musibah palurah ieu Gusti awewe sakilo banget aya nu bogogeun kan urang sabab palurah sanes Kanjeng Nabi Muhammad da pasti atuh ibu jeung bapak ka dieu maksakeun teh aya nu ngadorong ku biasa maksakeun lamun eueuh nu ngadorongna mah sanajan ece ayeuna kudu maksakeun kana moal naon doronganna ku bisa maksakeun ka dieu ayeuna acara dikieukeun acara ayeuna ternyata urang pedah gaduh rasa mahabbah gaduh rasa cinta pasti ada geuning palurah nyambung jeung jurig TV mah sok tong asa-asa daripada tadi keluarkeun si akang ge hayang eta teh nyora teh nya sok kantong digenggam dina ti koro bisi setrukan ih kapan Indonesia teh merdeka jang naon atuh teu dimati kemerdekaan teh sok bareng rasa cinta pada makhluk yang bernyawa sejak lama hingga kini tetap suci dan abadi takkan hilang sampai datang akhir masa renungkan sok tungtung nak tempo na sing sami sadayana renung aduh ngareunangeun palurah cek manehanna mah eta teh ya masyarakat palurah ti peserta KDI gitu ngan hanya kal terasuk nominasi Bu ku cinta mah yakin akang ku gaduh tujuan maksadina atian utami mah moal kahalal mata sok aya paribahasa kalau cinta sudah melekat teh kotok terasa coklat kalau cinta sudah membara teh ucing ge terasa pedak wadul cek saha teh ucing asa pedak anger we teh ucing mah kumaha tuh gini apaleun hasok gitu cek atuh meuni tamarakan ngaletakan we teh ucing menikat kayang eta masih ecem aduh meuni yakin hasem udah teuing pahit aduh dayakin ibu cinta ka Nabi Muhammad mah beki lamit teh lain beki murangan beki mahal cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad mah beki lamit teh sanes beki teu aya beki muatan sok ari ibu cinta ka salaki ayeuna cinta keneh henteu bagus oh Kang tong eleh ari akang ayeuna ka pamajikan bogoh keneh henteu tuh punten Bu da ieu mah bener atuh cinta jalmi ka jalmi deui matara abadi kalebet cinta istri ka suami cinta suami ka pamajikan eta mah teu lila teu abadi dan nu abadi mah cinta Allah ka hambana cinta Nabi Muhammad ka umatna cinta indung bapa ka putrana cinta urang ka salaki mah ceuk baheula wungkul enggal nikah sataun paling lila kunaon geuning teu lami kunaon geuning teu lana kunaon geuning teu abadi da cinta eta mah sok keuna ku lain setan
so atuh cek boro-boro masalah ayeuna ibu kemesraan kemanjaan panggilan we baheula engal nikah nuju ayeuna geus kolot kieu beda henteu beda ibu baheula nuju engal nikah disebut naon ku caroge yayang meni muring tak bulu punuk aduh disebut yayang ai suku jebrat nanaon ge kumaha saldo atuh mun sapertos palurah ka kapolsek ka binsa pantes jabatan palang hiji palang dua anu cuma palang kakan atuh sok bumina palurah bumina ka kapolsek ka minimalis anu cuma bilik hinis aduh bumi palurah mah cepat tos teu ka kapolsek mesra oge panggilan mane gaya da bumi lagi diharapna make parabola urang mah paraseuna ngebeul tiap we aduh panggilan aduh mau kemana papi mau macul nih gitu palura pakai pose mah pantas papa mau kemana mau ngantor yang naik pajero ari ojek pajejol-jejol di jero ya yang mau kemana belanja pap naik Honda Jazz segala ge panggilan teh kudu diakurkeun jeung kaayaan tegeul atuh kemana papa ngalah jengkol yang aya yang kemana ngalah tutut aduh si yayang raromeheun ngalah tutut. Nah ayeuna mah sok setel-setel teh palurah panggilan teh. Henteu we ari Kangjeng Nabi maka bojo teh mending ngamanjat teh. Ya Humayroh nyebutna ge istriku wahai yang kemerah-merahan. Pernah ibu disebut ya Humayroh? Usaha laki pernah teu? Nya moal tapi keun ka kiamah da geus cenah ge hideung atuh kurang. Ya Humayroh ari wajah gonok kada. Ari urang mah sok setelan teh kitu geuning papi. Pamajikanna teh iya mami. Aduh papa, iya mama berarti setelan papi teh mami, mun papa, mama, papa, iya mamam oh berarti papa jeung mamam setelan teh. Nya, abi teh kama ustad ya umi, oh abi mah jeung umi, ngarenengna sok aya deui nama salaki nyebutna teh bunda, teh berarti salakina teh panda eta teh. Setelan kapan? Sok tajang awasnya para santri mah ulah pacaran sebelum nikah teh pacaran mah setelah nikah enak indah enak suka lebay atuh cenah baru bogohan teh aduh dibaronceng ka bogohna teh bari motor meunang nginjung lah rem jeung kupling teh meuni main atuh da bisi ka bogohna ragrag meureun aduh menikah teh kop aya logat mah sampai jilik sakit enggak lain kitu isukan mah geus nikah mah lain mau pamajikan teh jiga mau karung pare sekolah dilupa sekolah ditarikeun abi ragrag meureun pamajikan teh puas meureun geus ragrag mah aduh ari engal teh mah muntang cenah kana cangkeng sing tarik gejlik sakit enggak ayeuna mah hayang muntang kana cangkeng mah dimaksakeun kitu tong kana cangkeng geura muntang teh tungap Gusti pinah pamajikan teh muntang teh kana tak-tak salaki jadi pamajikan teh leungeun teh kana tak-tak na nu sabeula kana behel percis teko kieu kumacek salakina teh asal warang selebutut losna atuh kudu kana naon muntang teh meni bingung kana cangkeng ulah kana tak-tak ulah ka tukang kana behel ari behel lepas dilocotan can terapeun deui atuh newel bujug teh debut ragrag sudah terek ditulungan ku salaki kalau turun salaki bari molototan kumapok teh tah cek aing tadi sia pemilu da mani mangingi cerik wae tidak mani kung tinggalin cek kuing ge cicing tah labu teh nyeri Gusti nyeri hate si akang dikitu-kitu ku salaki teh ya cek geuning nomor katilu teh Kangjeng Nabi teh ngamanatkeun ngawasiatkeun teh Kang salat umat naon katilu Anisa awewe nitip tuh ku Kangjeng Nabi teh awewe teh dihargaan pira ku akang ka pamajikan tidak menghargai perasaan dan hatinya sok kurang daremok cuy takut atau boro-boro dikasih resti dicekek jadi hati oh dikasih resti dibanting cuy kakarek dipelotot masan gitu salah kita orang teh meni asa harga diri betul bu sokang capek jadi awewe teh awewe mah nyangu teh bari teu cicing leungeun teh yeuh nyangu bari masak bari ngepel bari sasapu betul bu oh sok dibantuan ku salaki aduh bu
Akang aya nama Akang kurang niru we cek keterangan Kangjeng Rasul pun tentang amanja asalaku kamajikan teh kewajiban segala diimah timiti masak nyamuk gegerok ngepel eta teh lain kewajiban pamajikan eta teh kewajiban pagawean salaki yes sing tarik atuh cuk acungkeun peureup mun teu diacungkeun berarti bau kerekna sok sakali deui oh, otak geus enjing mah euceut di mimiti poe isuk cari cingtong nyararangu. Pabagan si ieu yeuh. Mun aya nama palurah si nyangu, palurah ngepeh. Da eta teh kewajiban salah. Berarti awe mah kudu sagala ge kudu kusala. Bu. Tapi anger dina pada akhirna mah ku awewe wae da. Sok nyangu, awewe nu gegero, nu masak, nu ngepel, nu ngasuh budak cerike di aisna ku samping diraku ku awewe maknya inung dibelitkeun kana punuk Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik tuh da palepa dia mah euceut nikah jeung salaki gaduh pamajikan yuk da ayeuna mah geus kolot kieu mah ayeuna mah milih jodoh teh lain karena kasep lain karena geulis lain karena dunia nu penting mah pasangan teh ngerti kana perasa muhun bu apakah cinta hanya butuh dengan harta tidak tapi cinta perlu doa oce aya ka cewek matre nu kieu teh di duit nu kieu mah awewe ada uang abang tidak ada uang abang berarti aja mah rumah tangga teh lulus peda aya pulus eueuh pulus mampus aduh zaman kimari mawe teh palurah dibere duit ku salaki 1 juta aduh sarena teh ngadangkak jiga bakakak ai dibere duit 5.000 nya ngeyeng bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi lain hihi si itu atau kapan huruf negasi maunya dari kalahi ambung cinta karena dasi akan segera basi cinta karena gincu akan segera layu awas kang ulah ningali geulis dan geulis mah geus tolok anger bakal peot ece tong ningali kasep da cinta ku kasep mah moal abadi geuninganan salaki ece ge nu tadina kasep ayeuna mah kasap sok ayeuna mah saling upahan aja teh ku kakurang bapak geuning ayeuna mah bapak teh baheula mah kasep geuning bapak ayeuna mah bapak teh jiga ranginang bubuk mamah baheula mah mamah teh manikat gaya geulis payudara ge neuheur geuning ayeuna mah mah dituel gitu oyang-oyang di bawah nang karak teh geuning kalah nang puyak jiga ceplok nog dicanak karengkol teh geuning kalah keplok dicanak dongko juga salendro dicanak nyangkere bahe dikenyot kalah nyelat mah huntu geuning kene bapak hitung-hitung ngadahar basa urat we ibu capek lah geus akang sinyaraah ka awewe teh capeknya capek teh cok pagawean ewe mah lain teu sabanding jeung pagawean lalaki ku teh 24 jam teu eureun-eureun borang nyamel ti peuting borang mutu ti peuting sok gerak budakna bapana tengah peuting kokoceakan ceurik mimiti budakna cek teh duduh teuing cek nu nyamperkeun ka budak da budakna dican disaleumpah yuh nen rehe bapana teh teu kajauhan sabelah deui nganggur atuh da mubadir eta salaki orok jabri gogoakan tengah peuting ku metap kumacek pamajikan gane sampurkeun we boga suku ieu atuh ka dia takop tah sabelah deui nganggur kok parasmanan jeung budak tah awewe teh Kang bu sok pabeuli atuh tengah wengi teh Gusti
boro-boro tibra musa belah ku budak musa belah ku bapakna budak keur diguapan kisuk-kisuk porocot salaki amak-amakan geuh teh budak modal urus urang mah Gusti ce leungeun nu katuh teh menimpa kupis nu kenca pabelit nu katuh ngeupeuh sangu nu kenca ngeupeul tai budak rek ngahuapkeun sangu rek ngalungkeun tai rusuh sangu dialungkeun tai dihuapkeun capek kakak palurah abdi ge capek itu jadi awet teh capek salaki ka mana sare bari ngadep-ngadep pamajikanna keur buburu pidato samaruk meureun ari pidato teh neangan duit padahal nya cek pasea abdi jeung salaki wajar da cek osok pasea pabaeud-baeud parere omong tapi sok akur deui sami abdi kayak kitu osok piraku cenah ustadah ada ustadah juga manusia minang abdi mah pasea kalurah ira waktuna unggal uing ngaos cek tamun kieu teh tah uing ngaos teh pasti besok aya pipaseun teh sami muka tukang mah hampir we palurah abdi teh cerai jeung salaki teh tapi sabaraha gara-gara nama abdi balik ngaji teu percayaeun salaki teh paingan mata salam teh ditemalan ari ate kunaon cek teh hoyong kopi tok teh pucuk tok hoyong nenen teh hayang aku naon mama maca salam teu ngawaler di mana ngaos teu percayaeun tah kunaon pangna teu percaya ka mama bohong maknya biasa lagi balik ngaji di mobil teh supaya berkat iya mah polos kosong naon punten ieu mah panitia ieu mah nu biasa itunya uih ngaos teh wah nambah gas teh supaya beas umot disubang masuk aya danas ieu mah nu biasa cenah di dieu mah teu biasanya biasakeun ti ayeuna ih daripada amti abdi pasea sok jak salaki abdi mah hoream kudu pasea deui mending ribut we ti ayeuna jeung panitia Wasali babarik Kang di HP lah sholat di HP akang awewe yuk urang riksa ayeuna ku peringatan Maulid Nabi ieu mudah-mudahan urang tiasa niru akhlak mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tong sombong ku dunia tong sombong ku harta maut mawa dunia nu bakal maslahat manfaat hiji sedekah jariah dua ilmu anu manfaat tilu doa anak anu ibu garadu putra henteu sok di ku agama ka pasantrenkeun aya di dieu pasantren aya putra ibu nu di pasantren alhamdulillah aya putra ibu nu ayeuna masih di SD aya jung atuh teh yang sina aruih daina teh geus peuting tuh dah abdi mah telempat ngaros ka ecet teh aya putra ibu nu ayeuna masih di SD cek aya jung susulan geus moal bener lah kalau urang ngaji jeung pasien mah teu nyararamu wae. Allahumma sholli wa barik alaihi mudah-mudahan di pangaosan agama manfaat sinar barokah nya cenah awas tong wakat cengkat lamun can tamat ngadong atuh geuningan si bapa mah geus cengkat cung atuh rek euy mati payur sing dipegat juri kapan aja ari jurig mata resepeun ku doa itu jadi lamun bade ngadoa teh juri masuk uih ti payun marang pret balik ti heula eta mah jurig gitu ai urang mah moal da jalmi ngan bisi aya nu uih ti payun can ngadoa teh eta teh ngaranna mingat eta teh mingat tos taruang teh can Dok sami-saminya urang tuangna makanan pokokna sangu beda jeung urang Maluku makanan pokok urang Maluku mah sanes sangu tapi sagu urang Madura sanes sangu tapi jagong naon Bu jagong ari japati mah manuk tiba heula lain jagong jagong mata rahaliber jagong mata jangan kongkorongok ari nu kitu naon eta mah sora daeuh hayam eta mah sora kan sora naon sora abdi tuh palurah puntennya punten ya pangarimpuskeun si ibu itu tuh infus atuh teu sopan kamu balik nyebut hayam Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik tidak mengurangi rasa hormat hatur nuhun ka para ulama, ka para kiai, ka para panitia, sadayana ibu bapak nu hadir ka dieu. Mudah-mudahan urang ku Allah dikumpulkeun di surga sadayana. Maot urang husnul khotimah bari nyanak amal ibadah. Bu, ibu, atur nuhun hapunten ka panitia sadayana abdi nyang sulit dina kursi nu sakieu bungtosna sakieu nyeri macetnya. Tapi
tapi bingung dari ngali ibu bapak kadang wargi sarara mangat ngaji alhamdulillah hapunten kieu teh pucuk abdi moal direueut sanes nampi ka panitia abdi bade ngabandingkeun nasib abdi jeung para kiai nu aya di ieu tempat upami dina pangaosan rutinan kiai nuju ngawuruk ibu di dieu sok dipasihan teh pucuk tara mata abdi mah moal direueut katami ieu teh abdi teh emut da ieu teh pucuk teh resepna salaki mata asuh kana mobil kan we aduh atuh beueut tah tak ngamera teh ece ieu teh tah ieu teh pun adi namina teh Pak Haji Cecep janten abdi teh kan 3 bersaudara teh Aak Beben Cecep trio ABC gitu nyakeun jadi bapak mah lamun ngamanggil teh ABC daratam kabeh gitu ai tatangga mah budak teh jajak lili keken jadi lamun ngageron teh jali ken alhamdulillah ibu kampung pur panitia kaditu panginten terang kuninga lokasi abdi teh di amanatan diwaris pupun bapak teh sanes dunia sanes harta sanes di lembaga abdi di Pangandaran saatosna pun anak nikah abdi kembali deui ka Tasik di pasantren pun bapak berdiri tahun 78 kampung pur pun adik manu Haji Cecep di Banjar jalan ka Pangandaran namina pasantren Nurul Hidayah muridna kirang langkung 400 lebih lah upami di Cineam mah seseurna anu mukim orang Garut hampir 90%, 10% deh orang Majalengka, ya orang Subang, ya orang Kuningan, ya orang Karawang, ya orang Bandung, seseurna di Garut kan hampir setengahna jalmi santritna itu mampu dibiayaan ku pasantren sadayana ku keluarga sakemampuan doa ti sadayana ibu pasantren nu di abdi anu di Banjar dipun adi hoyong engarengse amin atuh da karunya barudak teh terus aya kelas terus kaburu-buru kaberbereng gitu karena sada pun adi teh itu teh nyanak cenderamata kanggo ibu bapak sadayana kalender abdi mah tidak memaksa teh nyuhunkeun di artosan mangga henteu we kudu nya cenah kade di artosan mangga henteu we kudu gitu tah muhun da meser baso 10.000 masih F sehari tahun kalender mah 10.000 cukup satahunan komo leuwih meureun tepikeun akhirat teh kapenak ku ece teh gitu jadi engke lamun salaki hayang ngarokok teh buka duit tinggal gerelengkeun Februari salaki hayang ayeuna nyusu tinggal ayeuna tinyuh Januari gampang geus aya kalender mah ece Allahumma sholli wa sallim wa barik bilih engke aya nu ngabagikeun panginten aya pun adi bisi aya panitia deui ibu ketika bade meser kalender bade masihan sodaqah jariah omat supaya jadi nilai ibadah ibu gaduh ahli barjah indung bapak ibu bapak anu tos daya di kieuna ketika ibu masihkeun sodaqah ya Allah abdi ieu teu sabaraha artos mah ngan hoyong ditawasulkeun ku sodaqah abdi supaya abdi janten putra anu soleh ibu rama abdi tos nganturkeun alam dunia ieu artos nu saeutik teu sabaraha tapi ku abdi disodaqahkeun kanggo ngiring ngabangun pasantren hoyong dugi kasayan kanggo ahli barjah indung bapak abdi nu tos daya di kieuna ibu menang pahala kasayan ka ahli barjah ka indung bapak dugi kanggo amal sae ibu sadayana eta panginten Allahumma sholli wa sallim wa barik sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten ka sadayana cipujuh jalan Cieurik meuli Bupati Abonan pupujuh upami maruli ulang upat ka awonan yuk urang sambil maos sholawat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah Allah ala yasin habibillah sadayana salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah iya sadaya jamaah doa namugi ijabah iya sadaya jamaah doa namugi ijabah sing sararing angkat jaro ka Mekah sareng Madinah sadayana salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah putra namugi solehkeun rumah tangga harmoniskeun rizki namugi jembarkeun milik namugi agungkeun salatullah
semangat kami kening syafaat. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala bacakan sholawasi pasindara mangsadayana salim berkahnya sholawat musibah terangkat terkabul segala hajat lahir batin jadi sehat diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat bahagia dunia akhirat. Allahumma sholli saputra makhluk kirang sehat sing kesehatkan dari ku Allah ngalangkungan barokah mas dan sholawat dokter sholawasi pak baca wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim sakali deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sakitu nu kami hatur kilalang udah hapunten kasadayana mudah-mudahan di pangaosan age manfaat sinaran barokahna khusus kanggo jamaah nu hadir dina wengi ayeuna arangkat ti bumi mudah-mudahan sing dihapunten dosa ku Allah Subhanahu wa taala aruh deui urang ka bumina masing-masing mudah-mudahan karenya ilmu anu manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Cipujuh jalan Cieuring Malikupati Abonan pepeujuh pami marulih ulang upat ka awonan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pokok atos rensek kangge panutup doa disemangakeun ka Bapak Kiai Arif Rustandi. Patos disemangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'tahu qalbahu min jalalika wa innahu min jamalika fa asbaha farihan masrura wa iyyadan mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi ala dzalik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina
Allahumma ja'alna waj'al jama'atana waj'al auladana waj'al talamidana waj'al ahlana min ahli taqwa wa min ahli Qur'an wa min ahli dzikr wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahli dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah wal barakah bisiril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalenderna bayar ulah nganjuk ngerakeun. Lamun teu bayar wayahna panitia kedah nombokan. Rek nyumbang maka ditu hese jauh nya. Ya, sekali deui nya bayar kalenderna insyaallah barokah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puncak acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW atas rengsek mudah-mudahan ngajanten ibadah ka urang sadayana sareng kenging pahala ti Nabi besar Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat naon? YouTube itu